Jadi orang kudu gajah ngomongkeun. Gampangnya. Talar we. Apaan saur guguru ge? Kada larang kaci ater. Terus Di Banjar jalan Cikohke. gitu. Lamun urang hayang pinter, dia ajak kuring kan gatal. Itu jangan mama geus pinter Ya apa? Di bapak heula ada ya. Jam ke sini. Turun ayo. Wah, sok nurutan si Ijun. Naon ijem teh? Apal teu? Henteu. Apal teu? Ijem kania kayaknya. Aduh, paksa dong kata gaten. Ari kitu. Terus. Maka jalan ka maniis. Ari kitu. Karbada tara ngapalkeun. Ya. Rek ujian panas diri. Lakukeun anak. Bentakeun. Jadi apa pang pinterna? Ulah di DMP ieu sebenarnya gitu ieu. Naon? Si Ijem nya. Ya, ijem. Si Ijem mah gelisah kurang dibanding si Ijem mah. Haji atur si hampelas. Kaci daun. Hari itu. Pinter bentang kelas. Di SD 10 tahun. Apa tuh? Si Ijem nya leutik keneh geus bogohan. Ada mah bener ya. Mantap. Wah, malah. Geus dipoe. Terus ya. Nu sakola bobogohan. Hey. Meme tamat geus kalemeh. Lepas diajar heulanya. Baru udah diajar heulanya. Bobogohannya. Mana gaya kami di rumah. Gaclik we naik mah digaclik. Aduh. Asa bau hitutnya. Asa bau menyan. Lu itu tahan menyamur. Tidak ada asep we dahar menyan. Boha-boha euy. Benernya ieu teh cek tukang ojek teh. Stop. Nya, Naon gitu? cek tukang ojek teh. Aduh, cenah. Cek tukang ojek teh, di dieu teh aya geuning. Ieu mah di asal ting sarian.